Siang pamirsa, balik deui sareng abdi dina warta ayeuna. Fokus utama dinten ieu nyaeta dampak konflik di Wetan Tengah anu beuki malebar sarta mangaruhan rupa-rupa sektor ekonomi nagara urang. Ti mimiti industri manufaktur nepi ka kabutuhan pokok masyarakat. Konflik global ayeuna nimbulkeun pukulan berat ka industri tekstil di tanah air. Harga bahan baku polister nyaeta paraksilen naik drastis dugi ka 40%, janten 1.300 per ton kusabab naikna harga minyak dunia. Kaayaan ieu dipika hareup bakal narajung kenaikan harga pakaian di tingkat konsumen sakitar 10% dina sababaraha minggu ka hareup. Salian faktor industri tekstil oge kaserang ku ancaman deindustrialisasi dini akibat banjirna barang impor. Tingkat utilisasi pabrik tekstil lokal ayeuna masih di handap 40%. Para pengusaha ayeuna ngadesak pamarentah utamana kepala negara pikeun nyokot langkah tegas sangkan industri manufaktur nasional tiasa disalamatkeun. Salajengna harga BBM non subsidi ayeuna resmi naik sairing jeung lumangsung lonjakan harga minyak dunia anu geus nembus angka $100 AS per barel akibat ketegangan antara Iran sareng Amerika Serikat oge Israel. Kenaikan anu paling kacida karasana lumangsung dina produk Pertamina Dex anu ayeuna ngahontal Rp27.800.000 per liter. Sanajan harga BBM subsidi seperti Pertalite jeung solar masih tetap. SPBU swasta seperti BP jeung Pipo oge ngalakukeun panalutikan harga. Di sisi sejen, stok BBM sakuliah SPBU Shell Indonesia dilaporkeun kosong lantaran masih indin impor. Henteu ngaukur eta, harga LPG 12 kilo oge ngalonjak dugi ka Rp228.000. Pamirsa, dampak naikna minyak mentah oge karasa pisan dina renten nilai petrokimia, utamana bahan baku plastik. Harga polietilen jeung polipropilen naik kalangkung. Nepi ka plastik di pasaran dilaporkeun naik dugi 100%. Kaayaan ieu jadi sinyal bahaya pikeun para pelaku UMKM, utamana di bidang kuliner sabab 60-70% struktur biaya maranehna gumantung kana kemasan plastik. Pikeun ningali kaayaan di lapangan, rekan urang parantos aya di pasar. Pikeun ngawawancara pelaku usaha, mangga rekan di lapangan. Berlokasi di Pasar Parakanca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulah neng. Sata acana punten Bapak ngawagal kana waktosna. Mangga. Panjang wae sareng Bapak saha ieu? Pak Larno neng. Bapak di dieu abdi aya 3 pertanyaan anu bade dipaparkeun. Lajeng wae ka pertanyaan kahiji. Bapak kalayan naikna harga plastik anu nepi 2 kali lipat ayeuna kumaha pangaruhna kana biaya operasional usaha sadidinten? Ya lumayan neng, ngaruh kan gitu, kedah nambah abdi nu modal gitu. Apaan tadina cekap sakitu pan kedah nambih ari eta na mah gitu. Terus kumaha cantik? Upami daya beli masyarakat kiwari masih kene lemah, anjeun milih naikkan harga produk atawa ngan seukur ngurangan margin keuntungan? Ya yang jelas mah keuntungan mah jelas kirang. Nah isinya hari kirang mah nyante, banyak pembelanjaan 10.000 pasti dijual lagi lebih dari 10.000 kan gitu. Nyari eta mah ari margin mah nya pinter-pinteran urang na we kan gitu neng. Ari ngirangan pangaos mah rada biasa, ari ngirangan bahan mal biasa gitu, paling yang ngikutin no aya we gitu neng. Kumaha neng. Hatur nuhun Bapak kana watosna. Pamirsa, mun sakitu cukup wae wawancara dinten ayeuna. Hatur nuhun anu tos nyaksian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana mun cekap sakitu warta anu tiasa ku abi sampaikeun dina waktos ayeuna. Hatur nuhun kana perhatian sareng kasetiaan wargi sadaya anu parantos nganengukeun sareng nyaksikeun abi. Abi Haikal Ramadan Saifullah pamit undur diri. Mugi urang tiasa
patepang deui dina acara salajengan.